mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Iya. Lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Teu boga rasa ieu aing panggagahna, salilana sumerah pasrah kana kaweurana. Wah. Yo. Jadi jalma anu DP hadap asor. Hirup tuh. Aya anak. Eleh kuanara ramah tamah teh. Nah, panggih ku monyet euy. Heeh. Bener. Da urang matanana subur. Ngurukan teh. Siki nama ku monyet we mata orang. Atuh da melak sampe, jadi sampe hakan. Sebeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh. Teu, sesamat sampe we deui kulub. Pecahkeun deui mah sampe teh jadi naon. Padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna. No robuna teh pangurus. Pangurus garepek tina sampe jadikeun kiripik. Kecimpring. Kecimpling. Panepi ka sohor nya. Kecimpring sampe. Kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru. Kumaha teh? Lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Melem Surabi. Melem Surabi teu pirang. Bari jeung buukna ge curiwis. Aya we genep belas lamar. Nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah. Bener. Tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make nepi ka kinca. Naon teh geuning teh. Oh bener. Nepi ka di jog-jog mobilan geuningan. Sedanan. Tak kitu nu mikir mah. Jadi dipecah deui pan ti dituna teh kun. Payakun ta urang teh kabagean pikeun payakun ngalobakeunana. Da di dituna mah hiji. Cenah berkembang. Sok cenah berkembang kumaha carana. Eta berpikir teh apa na eta. Baheula bangsa urang teh ngejahoeun fried chicken teh. Fried chicken teh goreng daging hayam. Daging hayam, peda make tarigu. Make tarigu. Hayam kabur teh. Nah, geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang. Datang teh ti Amerika. Dumeh ngaranna beda fried chicken. Lamun hayam kabur teh chicken. Oh nya euy. Wah, gitu tinggalin orang teh. Bahasa naon teh bahasa Inggris. Tina bahasa Sunda teh pred teh. Naon? Ngasupkeun halu pred. Jadi pred gitu. Karunya. Ieu mah pred. Heuh tina pred teh. Didenget teh. Halu malah pred baud, pred. Tiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana. Kieu tuh Kang. Oh eta leres. Nu ngajadikeun anjeun timalan jiga munang indung bapa. Jiga Padahal kami nu nyieun teh saurna. Dawuhan atanapi pangandika anjeunna. Ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng inung bapak leres inung sok barang dahar osok jadi kekuatan bapak sok barang hakan osok jadi kekuatan leres nu di dahar naon contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal mun eueuh panon poe gabung mun eueuh angin nya angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tas aci-acina teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa balatuk jadi anjeun gumantung kana gen kana turunan aduh aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan emangna aing teh meri Murukan sawang munang sararea anjeun teh tatangga ge milu nyieun jalma-jalma ge milu nyieun maneh
Pandu saha nu lauk di laut nelayan jelema lain nyanyian dari ucing saha nu nyeun siribna saha nu nyeun jaringna saha nu nyeun usupna saha nu ngasina anterkeun ti sisi laut ka dieu menang serereanya kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah wallah alif lam ma'rifah dulu itu aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia untung kana beungeut mun kana baju geuleuh jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lieur keneh dek mah euy Gua kepikiran gua Kang. Imah. Naon imah. Naon jo imah we teh. Imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat. Naon? Nyebut imah teh manya urang teh ditungtut pantau jendela teras WC. Geus we imah begitu atuh. Imah, dari jero imah teh rupa-rupa. Oh, bener. Ngerti. Pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah. Imah geus komplit imah ngaranna. Foto aya seeng pan imah teh. Oh eta nya. Ya. Timalan lamun muka sapah anjeun. Utek tongo walang taga roh pati gogodongan kakurung kaula. Saha eta nu sabenerna? Hah? Pujang, aduh. Wah, ya Allah. Pangarsa sembah kapihatur, ulah salah nyembah anjeun. Anoman lain sembaheun anjeun. Teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan. Urang mah lintang ti saling bejaan. Siling wasiatan. Sarua pada makhlukna. Ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana. Jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja. Jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk. Mana kamuliaan teh? Timalan tah tina mulia, kapangih we mulia anjeun. Bakal pangih jeung kajayaan. Ieu Pak Jedidin Haduh. Hahaha we. Awas nu ngarti. Nah, ieu bu benyit. Mung dibawa kana bener deh. Ese di lempengna Ese dibawa kana bener. Khotamalahu ala qulubihim teh nu kitu. Ono kitu teh. Ditutup hatena. Geus dipanat hatena. Ditungtun ngelel, teu ditungtun ngelel. Naon ti? Dicitak siapa yang ngomong teh. Ai disebut kitu mu. Sarua jeung nyarekan anjing aing gitu. Tuh, ai kana goreng mah sakilat teh eta mah. Apa nih? Apa jeung di dinya? Sabab poena di dinya kita kapal. Sabar aku mah. Leres.